Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sararea eueuh nu teu gogodeg mireung kahebatanna ieu jelema. Datang jeung balik teh maningan sajorelat naker. Oge ras ku sorana moal poho ku saminggu matak kukurayeun ting sariak bulu punduk. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sairama jeung wawangunan pabrik nu geus mimiti dihias dibebetekan pikeun mapag datangna pesta raja. Mieling wetona Ratu Wilhelmina bedeng paraksa oge geus mimiti dipapajangan ku daun caringin jeung janur kalapa. Pikeun mapag mangsana ngadahupna Gumilar ka Nyi Arum. Nu rek dilaksanakeunana teh samemeh raramean pesta raja. Nyi Arum geus mimiti dipingit. Tara kaluar iwalti ari kacai. Kitu ge tara kalebak. Ngadadak nyieun padasan di jero kebon gigireun bedeng dikuribeng ngan bungkul pikeun Nyi Arum. Gumilar nya kitu keneh. Sapopoyana teh idak lihar we di bedengna pauhi dibaturan ku Arman. Ngumpul jeung kolot-kolotna. Nu diaki sidik mah ngan Mang Dekong, Kiparta jeung Nyi Asmi. Ari mangsal hapi Asmita jeung Nyi Esti. Cicingna teh di bedengna pauhi. Anu geus ditambahan deui ku Mak Emot nu datang ti Cigodeg. Beuki deukeut kana waktuna hajat walimah. Kaayaan di bedengna paraksa beuki haneuteun ku nu babantu. Di dapur beuki rame ku nu popolah. Srung serengna nu digoreng jeung dokdakna nu meulah suluh. Dipirig ku sora peso ninggang talenan. Geus teu puguh dengekeunana. Kasawur deui ku sora pating cikikik saleuseurian ngagonjak pipanganteneun. Nah nya hujan teh tegerabreg tengah nyahukeun pisan kan urek pangantenan teh. Cek bicih bari nyikikik seuri dumeh harita Nyi Arum kabireungeuh ngarongheap sasti cai. Har nah bi acih make ngarep-ngarep hujan sagala. Nyi Arum bangun kaget panonna neuteup ka bi acih. Bari ngarandeg teh menerkeun samping jangkungna. Nya mending hujan atuh Nyai, ameh jongjon.
anu popolah maripuh teuing da meureun semah-semahna oge sieun kabulusan. Atuh panganten ajongjon meureun moal aya nu ngagimreung-gimreung nya uti nya. Bi acih bari malih ka Nyi Uti anu harita keur nyiksik bawang. Aduh, cenah. Nyi Uti kakeureut ku peso anu seukeut anu keur dipake nyiksik bawang. Da eta keur rada ngalamun ari pek dibawa nyarita. Teu nyaho peso kana curugna. Kunaon Uti? Buru-buru kenyot kadinya. Cek Nyi Arum bari muru. Belah dikenyot Uti. Anggun maneangan ramat lancah ka itu. Gara tapalkeun ameh teh cager. Dikenyot mah ke bisi getihna bijil. Mana sina panganten. Hei dedeh. Cek Bi Acih bari malih ka Nyi Arum. Situ uyahan kalau teh. Cek Nyi Arum bari barabat belumpat ka anggona. Atuh geus sarerea pada ting cikikik saleuseurian nyeungseurikeun panganten anu digonjak. Ari aki sidik katut semah-semahna nu ti Garut. Ayeuna mah mondok moekna teh di bedengna paraksa. Geus puguh bah dira sarimbit. Geus di tangahna keneh daratang ti Mancagahar. Pamajid jeung pagobang geus idek liher. Saban poe tara towong bebantu malah marondok lage di bedengna Pauhi. Pamurtala mah jual we ditinggalkeun. Engke cenah dina bregna tangtu bakal nungkulan. Kabeneran deui Ki Sabri jeung Ki Rasim geus daratang ti pameungpeuk dibarengan ku Ki Irpanyi alias si Bongkok. Caricingna nya di Cibalieur ngahiji jeung pamurtala. Nepi kana waktuna nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Panganten jeung nu ngiringna. Isuk-isuk keneh naker geus nyengseong dina kandaraan pikeun dirapalan di kaum pameungpeuk. Ngagunakeun 2 wahon jeung hiji taksi khusus pikeun panganten. Mangpuluh-puluh panon pada milu ngajajabkeun nganteur ku paneuteup. Mireungeuh geuleyeungna 3 mobil nu pairing-iring nembus pepedut nu masih keneh ting beleg-beg ngahalangan jajalaneun. Kumaha sukabungahna nu pangantenan geus teu bisa dicaturkeun deui. Susah ngagambarkeunana, sulit ngalukiskeunana lantaran teu katiten polahna. Nu ebreh ukur kiceupna bari alangah elengeh digaronjak kunu huap lingkung bala kecerakan ngareuah-reuah hajat walimah. Komo digareuh-geuikeun kitu. Sasatna digareuwahkeun. Nyi panganten Ki panganten teh beuki kalah ngalelep. Meunang saminggu mah tara embol-embol kaluar. Ngaharekok we di imah. Janela teh mindeng nutup lain wayah. Lalangse turun lain dina mangsana. Ku kitu teh mah ulah boro-boro nu karyakeun. Sasat nu keur meujeuhna oleng panganten nu nguruskeunana oge geus lain deui ngarasa lungsena. Sapopoe teh kahayangna mah ngan ngarengkol we ngareureuhkeun awak urti hotat digawe berat. Ngan alusna teh kaburu katumbu ku bregna raramean pesta raja. Nya lumayan oge pikeun hiburan sagala karesmen jeung tongtonan diayakeun. Jalma-jalma nu rek ngadon lalajo geus ngabrul ti mana mendi. Malah tinu jauhna oge pada daratang. Paribasa peuting-peuting kumareumbing poek-poek sumaleket. Najan poek oge maksakeun datang. Lain hayang lalajo-lalajo teuing. Pang-pangna mah ngan samata-mata rek neangan kauntungan dina pamaenan. Lantaran dina usum raramean mah dipake kasempetan pisan muka lapak cemek dadu atawa sintir kobra taya nu haru biru. Ting dihaja sakali ieu mah dimeunangkeun atawa memang teu katiten kun wajib. Ti barang rep oge magrib. Kumilar jeung Nyi Arum katut Arman geus kaluar ti bedengna
muru ka pabrik. Kakelayangan tiluan misah ti kolot-kolotna. Teu sirikna unggal tontonan kabeh ditempoan. Panasaran hayang kaider kabeh. Can puguh manggih deui lalajoaneun anu sakitu ceuyahna. Geus puguh kendang penca, ogel, lais, worstelen, film, doger monyet. Malah ujungan ge aya. Nyaeta nu papelit-pelit silih teungeul ku hoe. Gedena hampir sarua we jeung bitis. Ngahaja didatangkeun ti daerah Banten. Sahabat gumilar keur nempokeun jujuralitanana lais dina tambang nembongkeun kamaheranana teu beda we ti monyet. Anak kurunyung teh Neng Nani nyampeurkeun kadinya. Red ka gumilar nu nyangkeh cangkeng Nyi Arum anu ngageye kana badana. Neng Nani ngarandeg sarta beungeutna ngadadak nyiak beureum ngembang wera. Ngarasa panas oge. Mireungeuh gumilar keur pagegeye jeung pamajikanana nu katempona teh bangun kacida geugeut deudeuhna. Tadina mah manehna terek gancang-gancang hejati dinya. Ku ngadengena gumilar kawin teh hatena make ngentab. Sarta rei we bijil hate cua ka Nyi Arum boga rasa direbut bebeureuh. Ari ayeuna kasaksi sarta katempo ku panon sorangan. Nyi Arum mani montel ka gumilar siga nu kokomoan sieun aya nu ngarebut. Atuh karasana Kaneng Nani mah asa beuki kacida ngentab panasna. Jorojoy we. Aya pikiran nu lain-lain. Asana teh nah make kudu eleh ku Nyi Arum. Boh pangabogana, boh rupana. Moal ieu nguyang ka batur. Komo mun dibandingkeun jeung Nyi Arum mah jelas manehna teh henteu katitih. Teu loba mikir deui. Seureudeg we Neng Nani nyampeurkeun gumilar. Gepyak nanya taya riuk-riuk ngandung semu. Malah bari jeung ngajewang leungeun anu keur meulit kana cangkeng Nyi Arum. Damel naon atuh Kang Ini anteng kitu nya lalajo teh. Abongken anyar panganten. Ti dituna mah ngagonjak. Neng Nani sareng saha nonton teh Neng? Gumilar malik nanya bari semu reuwas deui. Puguh sasat di mongohan ditanya teu beda we tinu digebah. Sorangan we Kang Saha nu pisudieun atuh nyarengan. Neng Nani ngagiler nenggorkeun kletna. Nyi Arum mah jeung Arman geus dianggap sepi we. Ulah baru ditanya, direret oge henteu. Neneng mah. Gumilar nyerengeh, hatena bingung. Kumaha nya kudu pipokeun. Giring atuh Kang Cek Neng Nani, bari garawak we. Kana leungeunna gumilar. Nyi Arum nu geus surti kana gerakan leungeun Neng Nani, rikat manehna ngajewang leungeun salakina. Hayu urang uwih. Pokna satengah ngarewas ngajakan balik. Panonna mah ngadilak ka Neng Nani. Ngarasa cua ku polahna. Mana ngahajahkeun aker. Alah, ieu geuning pun bojo tos teu betaheun Neng. Cek gumilar bari ngareret ka Nyi Arum. Suara kene atuh Kang Anturkeun we heula Nyi Yuyum mah. Nya Nyi Yuyum. Kan Kang mah bade tamut we. Kang ngabaturan lalajo. Moal seep sabelah sugan. Neng Nani nyikikik panonna rutret ka ditu ka dieu. Istri teh. Nyi Arum ngadilah beuki cua. Leungeun salakina dibetot supaya nyingkah ti dinya. Naon atuh Nyi Yuyum? Ulah hawak Neng Nani kalah kabeuki ngahajakeun. Manehna nyeureudeg rek ngeumbing leungeun gumilar. Awewe kau tamanya teu gablek ka kenyos. Maksa-maksa ka salaki batur. Nyi Arum ayeuna mah nyeuneu, nafsuna geus teu bisa ditahan. Naon? Gampang sia miwir teh. Jeung saha sia nyarita teh Teu nyaho sia teh ka aing. Mayua sia. Piraning ge anak tukang ngunun.
Kituna teh bari narewelang nyarekan. Yang nani nyerenteng leungeunna ngaheat rek nyabok nyarum. Kanca dangu lain ge pamajikan si belang ari kudu kabeunangan mah. Sakilat nyarum mah gilek kuriwel sukuna meta dipake ngael. Teu pino gawe koleang gobut we. Neng nani nangkarak bengkang. Aduh kurang ajar sih ya. Wani sia teh ngahina ka aing ha. Hati-hati sia Yuyum. Neng nani bari lewal we ceurik. Coba nyeri teh wiwirang. Loba nu narempokeun. Sate lobana jelema di tempat panglalajoanan atuh. Rasakeun sakeh pamalas aing. Neng nani nyarita deui. Bari ngejat di dinya. Sasalandap ka jelema loba. Taksiran bae pupulih karamana. Nyaeta juragan Manor Besar Sukarta. Ih Yuyum mah teu tiasa nyandet nafsu geuning. Cek Gumilar bari metot leungeunna ngajak nyingkah ti dinya. Geus teg we pasti ieu bakal kapapanjangan. Juragan Manor Besar Sukarta pasti bakal malik teu suka. Ulah-ulah paraksa teh bisa dipocot tina pagaweanana. Atuh da tuh man kahina teh mani asa kacida-cida teuing. Abong kana urang kota. Anggapna ka urang kampung teh. Naon mah bua? Nyarum nafsuna masih keneh tacan leler. Urang uih ayeuna we Kang Hariwang bisi katutuluyan. Ceuk Arman bari jongjon we lempang gigireun Gumilar. Nu ayeuna mah jadi pernahna teh lanceuk. Tacan ge sakumaha jauhna ti tempat tadi. Ti tukangeun aya nu ngudag duaan. Talian Juragan Sukarta bareng jeung Rakana. Panata ti Bandung. Nyaeta nu dianjerkan ku Neng Nani nyusul ka Miramare maksudna mah rek mapageun nu jadi alo. Gumilar. Dagoan heula. Juragan Sukarta ngagero. Gumilar nu keur jongjon di luan leumpang ngaraneg bari ngareret ka tukang. Ari breh teh tetela ngembang boled ramana Neng Nani nyusul. Moal teh akibatna ieu. Ceuk gerentes hatena geus miheulaan ngarasa paur. Gumilar. Nah bener maneh teh nyiksa si Neneng. Juragan Sukarta nanyakeun sanggeus anjeunna pahareup-hareup jeung Gumilar. Alah sanes nyiksa juragan. Duh teu pisan-pisan. Alah Karta mah make ditanya heula kurang ajar sia teh Goprot we. Panata teu tatapasini deui nyabok ka Gumilar. Anu saeutik oge Gumilar teu nakis. Sakedapa tekedah gurung gusu sabar we Pak. Gumilar satekah polah nyabarkeun Panata. Montong sabar-sabar geus puguh si lain teh ngunghak cempelak. Jadi naon si lain teh di dieu berhiuk di Panata ngaheumbatkeun leungeunna rek mindo nyabok. Rada ngarasa kaget oge dumeh nu dicabokna teh teu kerel-kerel. Jerat jedeg deg. Ngadadak panyabokna Panata aya nu nakis. Anu datangna maningan sakorepat. Nyaho-nyaho geus ngajegawe hareupeun Panata gigireun Gumilar. Teu sae ngumbar amarah nun. Ieu jalmi teh tos kantenan teu kersaeun ngalawan. Ceuk anu anyar datang teh nu tayalian ti pamajid. Nu kabeneran harita aya di dinya. Ngahaja ngahadang lantaran geus kataksir Gumilar moal daek ngalawan. Ngahalangan? Saha anu kata bapana si Gumilar? Panata morongos. Rada nyeri we deui leungeunna. Urut tadi diadu jeung leungeun pamajid. Leuwih ti bapana kulan. Kaula teh si Majid urang Cibalieur. Juragan Manor Besar piraku hilap deui ka kuring. Pamajid ngagiler ka Juragan Manor Besar Sukarta.
Ari alus nama ulah pipiluan Pak Majid. Ieu teh malulu urusan kuring jeung manehna. Juragan Sukarta ngawawadian ka Pak Majid. Tapi da jang mah yakin moal ngalakukeun hiji kalakuan nu ingkar tina bebeneran juragan. Nah tos lali deui. Kumaha tindak tanduk nasi belang waktu kapungkur. Pak Majid tetep neugdreug. Urusan nu geus kaliwat mah teu perlu diungkap deui Pak Majid. Tapi urusan ayeuna cenah manehna tadi teh nandasa jeung ngawiwirang anak kaula. Ceuk Juragan Sukarta tetep morongos. Tos pasti Juragan. Mana ayeuna rek ditanya oge. Nanging geuning ari nyabok mah betos dipayunkeun. Alah. Rek diwaras si gumelar eta. Bohongan kurang ajar. Andika rek bebela. Panata morongos ka Pak Majid. Bangun nguntup nguyup naker. Sor, ya. Lawanan ya, sinata urang Bandung. Ya pasti, bau. Geura sempalkeun tak kaula. Pak Majid maju, bari nepak dadana. Harus gini sora nama ngaran Majid deh. Ngadadak kadenge hiji sora geeuman anu dibarengan ku seuri hahahehe. Sadarea ngalieu ari breh teh. Dinu rada poek aya jelema nerangtung opatan. Di antarana aya nu gede andihi nanding anak gajah. Nyaeta nu ngaheheh tadi. Naleukeum kana popongkol. Nu gedena sarua we jeung pingping kolot. Nu taya lian eta teh Bah Jagur jeung tiluan muridna. Nyaeta si Piong, si Jamian jeung si Darba. Darba? Pak Majid ngaranjug kaget. Apa keneh Geneng Majid? Si Darba seuri ngahehe. Nyapuguh we. Sakali tepung ge ka Andika mah moal poho saumur-umur. Ngarti kana maksud kaula panglaina datang deka dieu Majid. Nyapuguh we. Lain sosoroh tikoro anun peso. Ulah tak kabur Majid. Hayu dulu urang laksanakeun. Mun ceuk nya Andika bisa ngagorok tikoro kaula. Ayeuna ora kira deui Majid. Meung pengrineh. Apan kaula teh keur aya nu dising hareupan. Cetek eta mah Majid. Tapi perlukeun heula mayar hutang. Nah teu rumasa anjeun boga hutang. Tempatna di mana Darba? Di Kibariji, ambe lega. Sanggup? Nam ti heula juragan. Pak Majid ayeuna mah malik ka Juragan Sukarta. Sanes kirang upami. Mung iya aya nu langkung penting nun. Namun da tetep we kanggo lawan mah teu kedah milari nu sanes. Mangga jang Saterusna Pak Majid ngajakan gumilar pikeun ini tidinya rek nuturkeun si Darba. Mireung peta lakuna Pak Majid bangun nu nganggap sepi pisan. Teu kira-kira panata nafsuna. Maksudna mah Pak Majid teh rek ditewak. Ngan kaburu dibalangkeun ku Juragan Sukarta. Bari pok ngahulag. Sawios Kang, sawios. Anggun mah urang nempokeun we lah. Moal teu hebat geura. Ceuk Juragan Sukarta bari noya ka panata lanceukna.
Pamajid ngagendig bareng jeung Gumilar. Arman jeung Nyi Arum dituturkeun ku juragan manor besar Sukarta Katut Panata. Sakur nu nyaraksian tadi ukur nuturkeun ku panenjona. Ngarasa kaget nu pasea teh bet kitu tungtungna. Pikeun nu teu ngarti mah kana duduk perkarana pogo ge matak baliot. Pagobang nu memang waktu tadi babarengan jeung Pamajid. Bareng mireung bakal aya kajadian nu teu beres, belecet we. Manehna ngabejaan mangsal hapi, geus kitu mah belecet deui ngabejaan aki sidik di imahna. Teu wudu atuh, mangsal hapi ngarasa rewasna, leuwih-leuwih paraksa. Ku ngadenge pasendatan Gumilar jeung juragan Sukarta oge, kacida matak ngaranjugna. Ayeuna cenah ditambahan deui ku rek riributan jeung si Darba. Atuh teu talangke deui, bring we. Sadarea arindit ka tempatna bariji. Anjog anu dituju, Pamajid geus ngajega we di tempat pakalangan ngaduhayam. Keur ngajega nyang hareupan hiji jelema nu adeg pangadegna teu beda we ti anak gajah. Leungeun katuhuna ngekeuweuk hoe sagede bitis anu geus herang sarta hideung. Eta teh pakarangna Bah Jagur nu kacida ampuhna. Lain puluh deui bahwa aya ratusna jelema nu geus jadi korban keuna ku panggebugna Bah Jagur. Wik 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 wik. Ngadadak kadenge hiji sora anu matak muriding bulu punuk. Dituturkeun ku ngalebatna hiji jirim nu ririaban. Teu beda we ti kelong, kolebat gaya bag. Dileng gigireun Pamajid. Si horeng Pamurtala geus ngajega. Pukna ngarambueuk sarta ririaban ketebak angin. Beungeutna nu serem matak gimir. Jelas ebreh kacangan ku cahaya obor nu ngabebela. Ngahaja meunang masang si Darba. Manusia atau setan teh ha? Saha teh Darba? Bah Jagur kaget sarta nanyakeun ka si Darba. Tapi nyakakak seuri. Maksudna mah supaya negar-negarkeun hate. Da teu bisa dipalin ari hate mah. Duh ka Pak Guru. Si Darba oge teu apaleun. Sama sakali manehna teu nyahoeun yen Pamurtala teh guruna Kirasim jeung Sabri. Di sajen pihak Pamurtala ngaharewos ka Pamajid yen ieu musuhna anu jangkung jeung andihir teh rek disanghareupan ku manehanana. Tapi Pamajid teu mikeun anggur nitah nyisi ka Pamurtala. Atuh koloyong we manehna nyampeurkeun Gumilar nu harita keur ngarendeng jeung aki sidik. Kakarajol pisan datang meh bareng jeung Kirasim Katut Sabri. Malah Pak Irpai alias si bongkok. Pikeun nu kakaramah mata kaget mireung saleser mani gede-gede teuing. Ngadungkuk dina pundukna. Antuk nama. Jadi oge reributan teh galagatna kieu mah. Geus moal bisa dicegah deui. Aki sidik bari ngararet ka Pamurtala anu nyalendep ka kencaeun Gumilar. Nyarum harita katuhun Gumilar dihapit ku aki sidik. Mani ngabiri gidig neuleuh rurupaan Pamurtala. Tapi bari kaget deui. Dumeh siga nu layet jeung salakina. Bah Jagur anu memang geus hayang geradar we mapejet Pamajid. Agegag maju bari ngulinkeun paneunggel hoena. Muih hareupeun dadana mangrupa hiji tameng nu bisa ditembus. Sedangkan Pamajid tetep we ajeg dina pasangan ulin madi jurus gelap ngampar. Geus teg we dina hatena yen ieu jelema teh moal teu hebat pangaweruhna. Apan si Darba ge sakitu kasebut muridna. Sakitu tangguhna teu mempan ditiban ku semu gunting. Bener Andika teh. Anu ngaran Majid? Bah Jagur nanya bari ngahehe. Kituna teh bari semu nu nguntup nguyup. Teu pino gawe nun. Sabalikna hari Andika saha?
ulah engkena modar susah nyalabarkeun teu nyaho di ngaran. Walon pamajid bari malik nanya. Moal aya 2 atawa 3. Kaulah sarua ngaranna jeung Maryam. Musok dipunjung dipuja di luar Batang. Maksudna mah Maryam si Jagur nu ayana di Batawi. Anu ayeuna mah geus dikamusieumkeun. Pantes atuh. Ngaran jelema andar-andar mah sarua jeung ngaran Maryam. Pamajid manasan. Ngahina sia teh setan. Hiuk we. Hoe nu sagede bitis teh sorana meni ngahiung rek mepeghulu. Jerebat. Pamajid pindah tempat. Sakilat pamajid ngababukeun leungeunna kana pepeuteuyan musuhna. Tapi Bah Jagur nu disangka boyo teh ngan sakiceup geus bisa ngepeskeun leungeun lawana. Teunggelan lawana. Sareng hoe ujunganana terus ngahiuk rek ngahancap punduk. Pamajid ngalegot, celek deui digigireun nu jadi lawan. Hiuk, cekuk. Jurus kahiji madi nu mangrupa tonjokan kana puhu ceuli. Tapi Bah Jagur ukur dendek meusan. Bari malik hiuk we deui. Rek nyambar sirah. Pamajid rikat ngajol ka tukang, bari sukuna ngahelang najong pigeulang. Tapi Bah Jagur teh rikat narik deui leungeunna. Anu saterusna hoena disabetkeun rek ngahakan bincurang lawan. Untung we teu keuna. Lantaran pamajid teu kurang-kurang kesitna. Narik deui sukuna bari jerang we luncat ka gigireun Bah Jagur. Teu ngalobakeun pola. Hiuk, cekuk. Tenggelan kepa ngahancap punduk. Tapi Bah Jagur kalah ka Malik bari ngahembatkeun paneunggeulna rek ngababad suku. Pamajid luncat deui ka tukang, bari sukuna sabeulah ngajejek dadana Bah Jagur. Tapi memang lawanna teh bener-bener kuat. Dijejek satakertanaga teh teu rengrot-rengrot. Kalah terus nyuruntul bari ngabuat babit hoe paneunggeulna. Kabeh sakur nu nempokeun. Sirikna teu nahan napas megeg ambekanana. Lantaran nu narajang jeung nu nakis teh mani sajorelat-sajorelat. Komo dina ngasupkeun teunggelan-teunggelanana mah siga nu rek bekhos we. Ngan Aki Sidik jeung Gumilar katut pamurtala anu tenang teh. Hiuk, hiuk. Wae Bah Jagur ngubeng hareupeunana. Muih teu beda we ti kolecer. Nutup badana. Bari terus ngangser ka pamajid. Nu ayeuna gawena teh ngan terus we unur-unuran. Lantaran jungkerengna Bah Jagur teh saeutik oge teu tembong katutup ku gulungan cahaya hideung anu ditimbulkeun ku kokolebatanna paneungeul Bah Jagur anu terus ngubeng anu mun maksa ditarajam geus moal salah deui. Sakur nu nyampeuk mah pasti bakal rampal atawa potong. Teu beda we tinu disambar ku peso rajang anu kacira seukeutna. Ulah kalah kamu mundur Pajid. Ayo gerayonan. Bisi Andika hayang ngasaan kumaha hebatna gerakan lancah mau. Tutung usan ujung kulon dina Udin Padingdang. Bah Jagur ukur kadenge seurina jeung sorana. Girimna mah tetep we kokolebatan. Pamajid teh nembalan. Terus we manehna unur-unuran. Kesangna geus ngoprot kesang tiis. Tapi kituna teh bari teu oleh mikir. Kudu kumaha narajangna ieu manusa. Hareup gigir sasat katutup. Sigana ku cahaya. Tapi sabenerna mah teu beda we nu ditutup ku ngubengna jari-jari nu kacida ngabahayakeunana. Wani ngasupkeun panarajangna, hasilna teu beda we ti bunuh diri. Saperti laleur asup kana rambat lancah. Ngan hiji-hijina jalan ukur ti tukangeunana. Mikir kadinya, reg pamajid ngaraneg neutep gulungan-gulungan cahaya nu beuki lila beuki deukeut. Barang kira-kira setengah deupa deui antarana. Sakilat pamajid ngegenjot awakna, koleang, jedeg. Jadi aya di tukangan Bah Jagur. Deu anta parah deui. Hiuk, cedak.
tenggelanana dina ulin madi ngahanca punuk musuhna. Heat, jebet. Dampal leungeun Pamajid ngahanca pipina. Hasilna jauh tina sangkaan. Bah Jagur ukur ngagigeg teu rengrot-rengrot. Heat, jebet deui. Semu guntingna ngahanca pipi. Bah Jagur kalah ka Malik bari ngahiukeun panenggeulna. Ngolebat rek ngahakan palipis. Tapi Pamajid cukup waspada. Sakilat jingkrak kagigir. Hiu, hawe naon kalah nuturkeun gilek Pamajid. Pamajid ngabalirkeun beungeutna. Heat deui. Panenggeul Bah Jagur nyempong kagigir. Terus-terusan narajang musuhna ku tenggeulan-tenggeulan anu dibulang baling. Kurang-kurang kesit jeung rancingas mah pahan teu. Ti tadi keneh oge badanna Pamajid meureun geus remuk dihakan hoe ujungan. Bah Jagur nu memangna geus sababaraha kali badanna kabeunangan. Sanajan bener manehna tagen, tangguh, kuat, teu gedag bulu salamar. Lain teu karasa tenggeulan-tenggeulan musuhna teh komo tampiling semu gunting nama. Sanajan bener henteu matak nutungkeun kana kulit beungeutna, tapi teu burung karasana panas. Roy-rey ngajadikeun panas tiris. Lain deui ayeuna nafsuna kanu jadi lawan. Anu matak dina narajangna geus teu make ugeran deui. Terus mubat mabit asalkeuna. Awakna sorangan mah geus teu ieu jadi pikiran. Rek kabeunangan rek henteu geus teu jadi soal. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.